tiluceun tepat-tepat deui sareng di kiri harja tilu. Mendra winulan sastra tinuara panjang engawus sinegih kanda Purwantara Basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupitara ara hartosipun kraton kedaton opo iki dalam karaton anu parantos dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun Tegak Kurusetra ya inggih hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna icikibung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa toh ya inggih diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja leres anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana Kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakan sana inggih kalayan disarangan kupati oge sedanten waladia bala tamtama anu kacakok rupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyeman-inyeman anu kiwari jangjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupaha kapriyogaan nagara Astina oh leres akibat tina kasarakahan jeung kahawekan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sareng Pandawa tina dulur sagetih dulur saturunan leres nya disebatna Bratayuda Brata hartina dulur Yuda hartina perang inggih seueur prajurit anu masing pati itu makaning perlaya wala dia bala tamtama sami korban patulayah di medan laga leres utami anu tararatu mah di dua belah pihakanana memang parantos seueur anu korban leres itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu leres anu dina waktu ieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ngalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegak Kurusetra mimpin sajumlah pasukan ya dina gelar perang anu parantos ditangtos leres margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa inggih sadayana sami ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana kedah kumaha carana pikeun ngansurkeun pihak Pandawa nyieun siasat rupa-rupa nyieun kalicikan geus teu sungkan jang sulengki eyas nengihi sabda uning ya sabda uning
panjang sinengihi sabda wala bakti dening asih ya ten kang asih ora katara Stritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Stritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapusti tengudian nang yang pajeraking sarwarukma rengking manik narawata sang nalendra bibisik Gardapati yaiki lan Garda Wisesa oge Garda Denta salaku Senopati anu aya di kemah palih kulonen Tegak Kurusetra anu kasebat kemah Randua Tangan bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa itu kayaan pengawakan jangkung gede Simardada Bewose Morostaya Papadana Pasemol Nirbang Barongan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun kadang ingsun patih lan senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus ku Kang Yapka hareup diukna urang pileleyan sabab urang tanying harepan perang bisi urang aja di pangperangan bisi diparangkeun teu panggih deui Yapka dieu kahareup diukna kaulan Sri Paduka dah pupu dening ati semaheun abdi sapangeus nagri leres nampi kana pembage kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti konyong panjenengan Sri Paduka ye nonyi pujas teu sampean aku terima dening tangan loro kiwa teng simpen pulungi hati pun deing mas takai atur nuhun dah kalihna ti eta Agung so cukup lumur jemara hapun tena anu diseja tina anu pihak kelepatan bilih kirang tata kirang titi diduga priyoga cologok sareng sajabina mugia Paduka tiasa ngamalu ya saling maklumi atur nuhun kaping 3 tansah diajeng-ajeng naon anu kudah dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti oge abdi sadaya tunggu banget Senopati Ki Adi kapayun Ki Adi kapayun kayaknya
nampi nuhun paduka karena naon rupiah pembagi kalayan ngahaturkeun sebah baktos kaunyuk panjang ya saling malu diterima pujastuti sampean aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktu ieu da geuning urang teh sadayana dibaeudan kudunungan Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning benu kasadayana para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa. Wow. Katinggal dunungan urang teh nyungcung. Ya, baeud. Kitu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana. Numawi rai. Ku hal ieu urang sararea pada mikir. Gara pikir bolak-balik ku maneh sararea. Sangkan Prabu Suyudana Raja Astina berak deui ulah tepi ka benu. Sabab geuning teu ngeunah dibaeudan teh rai. Alatan poe kamari memang urang teh kadese. Kadese perang aya budak ngora anu luar biasa pangartina abongkena teng manuk teng. Benyit anak cengceleng anak marapu kuncungan si Arjuna teh luar biasa dinane makeun panah eueuh nu misleuk tepa eta ka anakna anu ngaran si Abimanyu kulantaran pihak Kurawa loba nu korban poe kamari Raja Prabu Suyudana teh yakin benu ai entong bujeng hingga ka urang dalah kolot-kolotna di antara nadorna sang kuning kabeh pokona para pini sepuh di baeudan pajarkeun teh tanggung jawab pajarkeun teh senah dikamanakeun ilmu panemu jampe pameungan kitu sabenerna harapan dina waktu ayeuna ayo kaula salaku raja siapkeun tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan kawani jeung sajabana bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah aji nu kasingkir-singkir talung tik-tik kiwari kotek tak ti ayeuna ya penuh ya bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur bener duka dosa abdi dinten kamari teh naon sing dosa naon urang dume sontenna teh abdi teh gaduh dosa teh diangir heula gitu gitu abdi teh kulan Gusti wirajeunan nu kitu patut teh omongkeun atuh balina ge dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulan Gusti cing atuh tidak soal pribadi mau ulah dibawakan kieu peda ngabalanjaan saeutik dumeh acara teu aya ayeuna teh nya taku hari ieu diestopkeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna da urang teh kedah ageng rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara Astina teu sakedik pan ayeuna urang sadayana
nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mada puguh tebih tapi geuningan di negara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah Gusti eta upangeunahna mah kopi pamere iya kitu kulan Gusti itu kulan Gusti parantos siap ai bekal mah kulan ya non memang urang teh tina rumasa tadina lamun dipikir dibulak-balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeman urut ngawangun nagara urang akang janji dina hati sanggup ngorbankeun diri sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana nu paha kapriugaan urang nagara astina Prabu Suyudana gimana ai abdi sadayana mah kumaha kumaha hulu paribastos teh mah cekorai gitu ai buntut mah kumaha hulu naon sieun mun orai mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun hulu kakaler upami teh mah hulu orai kakaler buntutna teh kitu kumaha hulu ari abdi mah syukur dina waktu ayeuna wayahna kareta gajah kuda pasukan gajah siapkeun pasukan pedang pasukan panah ti pihak urang ulah aya nu tinggalin poe ieu ayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu urang sadaya eta cenah aya budak ngora memang anu ngaranna teh Abimanyu ta eta anu dina waktu ayeuna kudu dialah heula eta mangkaluk gimana saya clear pendra ya ieu barang nuju raos impal wacana sapraptanepun ieu patih nagara astina patih Arya Sangkuning inggih nyaeta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu sampurasun rampes lagi sampura ya rampes paman geuning kasepuhan patih nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping nuhun Wilujeng Sumping persa nuhun Wilujeng rawuh kasepuhan nuhun hampura ieu katukangan mangga aya pikersaan naon pangersa tansah diajeng-ajeng oh kieu meureun sararea apa Raja Astina Prabu Duryodana teh benu nu taya papadana urang maring kasadayana sadayana diperintah pertanggungan jawab nyaeta pikeun ngaronjatkeun kawani kasumangetan pikeun ngaronjatkeun taktik jeung sajabana kumaha bae carana dina waktu ayeuna supaya sang nalendra kabeuli hatena kitu kaayaan mikir mah cara masing-masing bae ngan ieu aya pansen khusus kangge salira kumaha paman mangga naon anu kudah dijalankeun naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya cara sareng katangtosan anu kedah dirobih mangga tansah jajeng-ajeng kieu ulah waka muji si Abimanyu sakti mandraguna budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta si Abimanyu teh anu jadi pangapit si Abimanyu Senopati teh nyaeta Bima jeung bapakna Arjuna sabenerna dina poe kamari si Abimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jika dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokan ta eta teh pan geus licik hartina geus luar tina skenario manehna
ya. Permainan. Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda itu kitu kumaha da ngaranna ge perang atuh. Ada licik oge pihak urang teu aya halanganana. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun di pihak Kurawa nyieun kalicikan anu. Nah, da nagara astina mah nagara beunghar ieu. Nu mariksana we bere duit. Ulah kitu nyarita teh. Ahna da usum. Iya. Gampang eta mah. Mun hayam heuh geus teu beukieun duit. Ai jelema mah wah. Main teu beuki. Nya. Carana pamantah. Cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oge yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui ku Bima jeung ku bapakna komo belah kaler mah Gatot Kaca. Cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun. Wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu. Gitu. Mancing gitu. Nyaeta mancing maung di jero guha. Deh. Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang. Supaya ngajauhan. Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapakna jeung ku uwana. Deh. Bawa si Arjuna jeung si Bima ka belah kidul supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah. Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman. Nyayogikeun tanaga sareng emutan. Salira panginten nangtang Bima itu tuang rayi nangtang Arjuna. Oge sajumlah wala dia bala tamtama. Wayahna pantoskeun siap. Sayogi. Ai kange abdi mah siap wae da parantos ditekadan ti nagara ge. Mohon tos diniatan. Ai wangsul deui ka nagara ka itu kalemur ada liuk dengan liuk lain kaula teh parantos nu ngeulis pamajikan kaduruk. Aduh. Pitoha leuwih ti heula. Nya rorompok teh kahuruan dugi ka eta mah sabolonoyot kaduruk. Kaduruk. Nya diduruk atawa kaduruk? Kaduruk. Nya. Nah kumaha mimitina? Ai mimitina mah kaula teh pasea pun bojo teh rek didudut ku mitoha. Gitu. Nya tengah peuting ku kaula teh nyeungeut lilin di kolong. Dugi we ka kahuruan diduruk meureun tah mah. Tapi kabeak pisan. Amang Nya. ngajakeun gitu. Tah kitu rupina. Mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh. Tak kitu Sang Nalendra wajahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu. Sing hasil. Wah, beres. Dupi si Abimanyu geus urusan para Kurawa. Deh. Entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna si Abimanyu kudu kaala nyawana. Siap paman. Siap berbagi-bagi tugas. Iya, beres. Nya. Semangat tugas ah. Nya. Diestokeun mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula teh ngajalankeun di kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang nyaeta pikeun mingpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun. Si Arjuna tangtang bagian sampean. Keun si Bima ku kaula. Wah, saya. Mung ieu mah kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawora eta ngalawan Bima sareng Arjuna. Teu bisa
tadi gampang ulah Sologoto numutkeun bejati nu menang dipercaya ai Arjuna teh muridna Dorna murid kahijina Dorna nomor wahid Ari Bima dina main gadana teh muridna Baladewa tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa anu lain lalawora ilmu panemu jampe pamakena luar biasa ya atulah mungkin itu macarana siapkan tenaga pikiran mararane ayo tuturkeun kaula sabalat-balat urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah jangan ngejog-jog ke hidup tantang sakuat tenaga cara na rupa-rupa anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegah kursetra saya rupina dina waktu saya sakadap parantos hampir dugi karena waktosna anu parantos ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa ya sadia lumapa rampung daud tutas pangandika hapunten tina pihak Kalpatan Paduka maklum pan ieu teh mayunan perang ya dihampura sangados kami hapunten tina pihak Kalpatan ya harus sama-sama cita-cita tiasa lancar di segala rupiah. Aya naon? Ieu nya jadi prajurit. Oh, temenang mung atuh. Itu abdi nagara. Dasar geus disumpah tadina. Sumpah prajurit, Pan. Sumpah prajurit ninggalkeun anak bojo oge. Rasikona. Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu. Takun awan bulan. Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang HP. Atuh laksanakeun ke mah salamet bulan. Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu mah HP nya eta tinya ti Cipatat. Naon tamat-tamat. Para ranjang geuning para rodas HP teh. Tape, eta mah atuh lain HP jauh-jauh. Oh, eta mah tape. Tape. Geus digenti. Tiba heula oge tape. Tiba heula ge peuyeung.